Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Murid-murid ibu sadayana di kelas 3 kumaha damang. Tepang deunya sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 3. Sate acan urang kawitan pelajaran dinten ieu, yuk urang sasarengan baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Murid-murid ibu sadayana dinten ieu urang diajar bahasa Sunda ngeunaan materi nu kahiji mikaharti kecap asal. Kecap asal nyaeta kecap anu ngamimitian atau mengawali suatu kalimat, ya disebut kecap asal. Kecap asal itu terdiri dari 2, 3 atau 4 suku kata, ya. Jadi kecap asal teh miboga 2, 3 atau 4 suku kata. Contohna nu kumaha sapertos kieu. Kuda. Kuda teh kecap asalna tina 2 suku kata nyaeta ku sareng da. Anu salajengna hayam. Hayam itu terdiri dari kecap asalnya 2 suku kata, yaitu ha dan yam, ya. Sudah mengerti sampai di sini? Pasti sudah ya, mudah. Anu salajengna mikaweruh kalimah basajan. Nah, anu dimaksud ku kalimah basajan teh? Kalimah salancar basajan artinya adalah suatu kalimat tunggal yang sederhana yang bisa ditambahkan satu objek atau lebih. Yang seperti apa kalimah basajan itu? Yang seperti ini contohnya, menyusun kalimat. Hayam, safa, mewak. Coba susun menjadi kalimat yang benar, menjadi syafa, mewak, hayam, ya. Selanjutnya yang nomor 2. Ngalongok, mini, burhan. Nah, kita susun menjadi benar, burhan, ngalongok, mini. Nah, yang dimaksud dengan kalimah basajan itu yang seperti ini, kalimah tunggal yang sederhana. Sudah mengerti ya semuanya? Yuk kita lanjutkan. Salajengna nyieun kalimah basajan dumasar kana gambar. Tah kalimah basajan anu atos dipikaweruh ku hidup sadayana tadi, yuk urang terapkeun kanu gambar. Contoh, mangga tingali di dieu aya gambar cucu sareng dadi. Tah kumaha ngadamel kalimat basajanna dumasar kanu gambar ieu? Tah, kieu contona, cucu jeung dadi keur mersihan solokan. Tah, sapertos kitu. Salajengna gambar anu kadua, mangga diuningaan. Silakan diperhatikan ini gambarnya seperti apa, lalu buat suatu kalimatnya menggunakan kalimah basajan. Contohnya, kelas 3D kalotor pisan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada gambar nomor 3 dan ada gambar nomor 4. Silahkan diisi oleh kalian di buku besar masing-masing. Seratkeun carioskeun kalimah basajana sapertos kumaha. Murid-murid ibu sadayana kumaha atos ngartos sadayana ngeunaan mikaharti kecap asal anu terdiri dari 2, 3 dugi ka 4 suku kata sareng mikaweruh kalimah basajan, nya. Sareng anu terakhir tadi nerapkeun kalimah basajan dumasar kanu gambar. Insyaallah sadayana atos pahamnya. Upami can paham tiasa diputer deui video pembelajaranana atanapi tiasa naroskeun ka ibu. Mangga dugi dige wae materi urang dinten ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.